Warnanya pada duh kumaha atunya ieu teh bergerak kieu da geuning tuh ukur bisa kieu itu juga maanahnya keur ngomong-ngomong suluh. Junaon moron si ate kan tempoana aing teh keur naon maka nanya Nanya mah kedah meureun mah. apaan dia teh ka tempoana keur naon ku maneh bener atuh nampo teh Ih itu si emak meuni kitu ih. heueuh aing teh ka tempoana keur naon ku maneh aing teh keur meresan suluh ieu teh Ah mak suluh diberesan-beresan teuing. hor aing maneh kan aing teh butuh suluh ieu teh keur mirun seuna dak kitu ka ieu Tawe mak abi mah karunya ka emak. nyama bantuan atuh sia teh coba bawa ieu coba bantuan aing coba Tali mantuan mama ah berat ah. lah tunggu tatanya ari ini teh itu ukur nanya ngumpul ka aing teh dasar tanya sebudak teh tapi karena dua dong kadang mantau gua dasar Nya teh meuni kitu nih teh kamanya. Tanya urang mah nya. ar jelema teh nanya we apa nyaho aing teh keur meresan suluh ieu Itu geuning tuh kanyana tuh. Geuning teh. Ieu teh. Sok ala atuh coba. itu tuh ulah ala di kebon aing hor aing mana eta keur ngarala naon Ieu keur ngarahonya ieu teh. hor apaan aya teh honye emak make diala Nya emaknya ieu teh. penyater ka mana we laliwat teh Oh, da terang nu emak abi mah terang lagi kebon we. Merentok ka itu sekolah ala kitu sok terpararugu lah ala sia mah dasar di alaan kebon batu oge kan ieu teh kebon aing dasar ieu jelema teh sebelah di ala we ngejar dog didinya keneh wae geuningan aing maraneh kalah ka di Dario kajedog di tempat aing kok tadi titah mantok Ilung-iuhan mah nih banget teuinganan emak mah. wah aing teh rujit nempona oge Ari emak meni banget teuing atuh nyuhan oge. Hayu urang balik hayu mana aing keur meresan suluh oge nanya kenapa dasar liur pejuh teh nyaho aing teh keur meresan suluh dasar hayu